Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin ku kudrat Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Sabab urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwa santri, hormatin simkuring guruwaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Mun ngobrol jeung tukang tani pan Pak Haji masuk tani geus sok tanya naha make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Jadi sidik eta teh pangabutuhna, sidik cita-citana jeung sidik kahayangna. Kunaon dagang hayang untung, kunaon tani hayang hasil, tari ibu kunaon pengajian hayang naon. Cek bibir hayang ilmu da cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun balalener harayang ilmu tanya awak sorangan, lamun Allah nitipkeun ilmu kana awak urang sanggup moal. Da loba jelema harayang ilmu tapi geus dititipan ku ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti jelema eta poek ku kailmuanana. Jeung da ibu teh geus baroga ilmu, di dieu teh aya MUI, aya kiai, aya masjid, aya majelis, tuh toong majelisna ge gagah. Pasti we rutinan mah aya, pasti we ilmu mah bakal nyebar. Mata kuring nanya, ibu aing ngomongkeun batur dosa? Dosa apa lu? Popolotot kasalaki dosa. Boga hate ngewa cua ka batur dosa. Aya kageuleuh ka batur dosa. Mukakeun ai batur dosa. Ngomongkeun kasalahan batur dosa. Tah eta teh ilmu nah teureun. Tah matak tanya awak urang teh nyaho kana ilmu tapi teu apal cara migawe ilmu, matak baroga ilmu mana gawena. Kusa kitu geus ungeuknya. Dari ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan dari toong tina kicip kieu kicip berkih hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge arapal jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha ustad ge sok pasea. Sok pikiran. Jadi urang teh apal Quran ngan teu apal cara migawe Quran, apal Islam teu apal cara migawe Islam. Matak Islam teh ngakuna, boa-boa Islam teh ngaku ka awak urang. Mana bukti maknya ya umat Islam gurger jeung pasea gerateangan ayat nu mana nu ditah pasea. Alah kena ya kena hatenya. Jero. Matak al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Di mana cahaya ilmu? Qalbun salimun, dina hate bersih. Ribuan kitab dibaca, Quran katalar, hadis diaji, tapi hate geuleuh ka batur, jid ka batur, cua ka batur, eta Quran nu dibaca teu mata karoba hate. Nu aya ge maca Quran teh kalah ka ngaledek batur. Quran nu mana nu kudu ngahina batur? Matak sebenarnya hampura alam kahirupan teh aya kabeh dina hate. Matak disebut qalbun salimun, hate bersih, jelema boga harta alus hate, yatim katulung, miskin kabantu, nu susah kabela. Naha harta cicing di jelema nu alus hate, coba lamun harta caricing di jelema nu kotor hate, beuki loba harta, beuki adigung hirupna. Kongkorong papanjang-panjang, lempang darah rongko. Geulang paloba-loba, lamun deuk pengajian jiga nu setruk gigi brig. Kunaon eta harta cicing di jelema nu kotor hate. Ilmu sarua lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmuna beuki tawadu hirupna, tapi hariwang lamun ilmu cicing di jelema nu kotor hate beuki luhur ilmuna hampura beuki sombong ku kailmuanana.
asa aing pang benerna, asa aing pang alusna, asa aing pang daekna, asa aing pang pinterna, teu sadar pinter aya Allah nu minterkeun, daek aya Allah nu ngadaekeun, bisa ge aya Allah nu ngabisakeun, ari urangna saha geuning kabeh ge nu mantenna matak hirup tong sagala di aku da eueuh akueun, tong hayang dihargaan bisi eueuh hargaeunana, tong hayang dihormat bisi eueuh hormateunana, tong hayang dipuji bisi eueuh pujieunana, matak be aja biasa we hirup teu kudu riweuh, lempang teu kudu ditaguhkeun dari jika bisul beunyeur teh geuning kabeh ge lain urang Pak, derma wawayangan hirup mengukur pupulasan sakebatas titipan sebagai ujian, sangsara sabar sawarga ku kasabaran, beunghar bageur sawarga ku kabageuran, sangsara pedit keur mah sangsara kumed eueuh pulungeun, beunghar sombong wah hampura, matak ujian beunghar kudu bageur sangsara kudu sabar, tah sawarga teh tempatna nu mana, nu sangsara ka surga ku kasabaran, nu beunghar ka surga ku kabageuran, jadi beunghar bageur sangsara sabar, matak nu sangsara mah teu kudu infak teu kudu sedekah surga bagianana tinggal sabar, ngan lamun nu beunghar teu cukup ku salat teu sedekah mah pedit ngaranna. Pak Haji pan bos beas nyawa lega tuluy pedit weureu, nu sangsara teu boga imah teu boga sawah teu nyawa teu kudu sedekah teu kudu infak teu kudu datang ka Allah Ta'ala moal ditanya ti mana harta dipake naon, mun malaikat salah nanya ti mana harta dipake naon, ditemal ku nu sangsara teu gableng. Tapi sebaliknya keur nu beunghar kudu persiapan ditanya ku malaikat ti mana harta dipake naon, poe ieu aya santunan yatim, poe ieu aya barang bere ka miskin, ta eta nu bakal jadi saksi ditanya ti mana harta dipake naon, nagog yatim pangheulana abdi Gusti saksina, hartana dipake nyakolakeun jisim abdi, abdi Gusti saksina, hartana dipake nyenangkeun jisim abdi, maka poe ayeuna nulungan yatim sabenerna mah si yatim nu bakal nulungan bapak. Mata ulah so ieu geus bisa nulungan yatim irungna gedean, da sebenarnya mah lain urang nulungan yatim, tapi yatim nu bakal nulungan urang, bener ya demi Allah teh. Jadi lain urang butuh ku batur, lain batur butuh ku urang, urang butuh ku batur. Tah ieu nana gerhana, nah ibu butuh ku kuring teu kudu, sabenerna mah kuring butuh ku ibu. Leungit jamaah kabeh narek ngabangkong jeung budak eta. Matak lain batur butuh ku urang tong asa aing dipika butuh, justru urang butuh ku batur, bener. Matak kolbun salimun hate nu bersih. Jadi tina ilmu naon nu kudu robah, lain tiung jeung baju, nu kudu robah mah eusi hate, lain robah bahasa tina Sunda jadi Arab. Umi abi lain ulah pek bae alus we cirina santri, ngan ulah umi abi keur ngeunah hate pas ya cucuhi sia. Tina ilmu teh lain kudu robah bahasa Pak, tina ilmu ge lain kudu robah baju Pak. Baju seragam, tiung seragam, karena naon lamun hate teh seragam. Tah ieu anak-anak Pak Haji nu santunan ukur 2 nu 3 teu eta geuning teu seragam. Saragamkeun lain sebatas bajuna, lain sebatas jasna, lain sebatas wujudna, tah nu utama hareupeun Allah mah saragam eusi hatena. Da ieu ge ngarareneng da awakna mah ngareneng hatena mah waluhu alam. Wabu berarti dia mah cobrot ngomong penuh gigireun. Dekul teh mandi sun nyaritakeun mane apa tuh urang ngareneng jeung saha jeung nu genut, tuluy kumaha bau kelek buat kieu. Bisa jadi. Mata hampura nu kudu direnengkeun teh lain awak Pak, hate. Heeh ya. Tuh, lamun ilmu ngarobah tiung jeung baju nu repot salaki. Senen kudu ganti ku bodas, nganyupan bodas KB, salasa hejo KB, rebo beureum KB, kemis ungu KB, cek salaki eureun ngaji teh jangar kana babatok habeun mulian baju. Berat Pak lamun ilmu ngarobah baju. Sabenerna ilmu nu robah lain bajuna, tah geura robah eusi hatena. Ulah tiung denai baju denai HP Oppo ai kana hutang para roho. Paneta teh teu beres hate teh. Ari tiung marahal, baju marahal, HP kebedak, motor KPCR, ai hutang kata tangga, beres tah hate teh. Sadio atuh dah. Mata rumus kehidupan manusia mah tetep hate. Disebut teh kolbun salimun, tah ilmu. Di mana cicingna ilmu? Hampura abdi mah lain deuk kahina.
urang kabeh nu hadir di dieu ilmu hampur apa karek samet SD diajar matematika 5 juta tambah 2 juta 7 juta pinternya 5 juta tambah 5 juta 10 juta tanyakeun bogaeun teu duitna. Urang teh ngapalkeun dalil infak, ngapalkeun dalil sedekah, ngapalkeun dalil tahajud, pan henteu tahajud. SD dalil tahajud dihafalkeun, dalil sedekah dihafalkeun, dalil infak dihafalkeun, diomongkeun, infak henteu. Kitu. Mata ulah ngarasa luhur dina ilmu teh sabab cek Nabi imali mana gawe mata ilmu teh geuning rumusna apal amal tina apal jadi ai karek apal mah SD cinta Nabi cinta bener teh cinta bapak kan Nabi cinta ibu kan Nabi cinta nah sombong osok gedebul osok ngadodoma osok ayeuna Nabi wir ngomong cinta Nabi kanyataan korun Firaun berarti orang teh nipu Allah di Nabi wir ngomong cinta ka Nabi tapi nah boga harta jadi pedit bagaikan korun tapi nah hirup jadi sombong seperti Firaun tapi nah sok ngadu domba seperti Abu Lahab nah gede wadul seperti Abu Jahal di Nabi wir ngomong Nabi Muhammad tapi akhlakna jika musuh Nabi Muhammad ya cik urang ge dibawa kana gawe malain gawe Nabi Muhammad urang teh gawe segitu sabiyo atuh dah teu kudu wejeung keprok entong teu kudu geus jauh pikiran ku bapa dah heuh mata ilmu teh tempatna dina sirah tah ngaranna ngapalkeun urang masantren 10 tahun guru mere ilmu beres masantren keluar tuluy pidato tak eta teh beja di beja tapi gawe mah da acan mata cek guru abdi bojakeun deui ka umum pertanyaanna geus digawean sing ararapal jadi eta mah lain pidato beja di beja digawe mah acan mata ilmu mah beja pigawe bejakeun beja ti guru pigawe bejakeun dibejakeun lain ku bibirna tapi nu ngabejakeun adalah akhlakna ada ngomong perdamaian ai manehna jadi bobotoh pasea pan teu balik teh mata kurang buka geura sok saragam urang teh ulah nyara rumput wae kali-kali mah tembongkeun mata ilmu cicing nasira kadua ilmu kudu cicing dina hate lamun ilmu cicing na hate geus moal loba bahasa geus moal loba carita nah praktek gawe dumasar tina hatena peka lapar batur lapar urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang mun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong lalajo ceramahna tapi lalajoan kumaha sikapna ka jelema anu sejena mun batur lapar dibela mun batur yatim disakolakeun mun batur teu boga imah dipanggieunkeun artina boga hate anu pinuh ku rasa antara rasa urang jeung rasa baturna kajen wel-welanda eueuh nu kitu teh anger we sehingga al haya'u minal iman lamun ilmu geus cicingna hate era sumber dasar dina agama era gedong sigrong era lamun eueuh nu nganjang nama jeung era da batur lain nempong gedongna ngan eta atuh nu gablek gedong haseum pamatu coba imah butut nini tapi someah ujung dareh deh rabeng panu nganjang kunaon beungeutna alus gedong sigrong di pager anjing helder ongko teu hararaya nganyang kanu kitu batur moal lalajo gedongna tapi batur deuk lalajo buruana beungeutna gelis glowing tiap ditoel ngajedong teu bararutuh cangkang mah bu da poe ayeuna teh lain maju mundur masjid gede eusi eueuh pan baheula mah masjid butut ku palupu tapi pangeusina loba arapaleun dalil zakat bareto teu apaleun dalil sedekah teu tapi tiap panen sok ayakeun silih raosan pan eta sedekahna ayeuna ngapalkeun dalil zakat dalil sedekah iraha oi sedekahna oi geuning poe ayeuna teh urang teh karek ngapalkeun bener karareunanya ceramah kana hate ungeuk bari ceulina mah panas yang mantau gitu di Nabi wir ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah bawa jeung artina maha suci Gusti Allah
tah pikeun sifat hate geuleuh rujit cua ngewa era ngomongkeun subhanallah ari hate kotor wae. Mun bibir ngomong subhanallah hate teh kudu geus bisa miceun sirik pidik yail kadaya istren panastren dudupak rurumpak tekaupan cebukan punungan cebukan jeung sagala rupana siksik melik sulit ati goreng pucus tah subhanallah cek bibirna bersih eusi hatena nyekrup antara bibir jeung hate ieu mah subhanallah diomongkeun batur nyen gedong nyeri hulu subhanallah diomongkeun batur meuli motor atuh angen subhanallah dicaritakeun ari batur meuli mobil muntaber subhanallah diomongkeun batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli ngan peda nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu nah kongkorong lah jada ladang caode mana subhanallah na dina gawe Pak kahartos matak subhanallah dina bibir teh ulah nuduh anu jauh ulah nyawang anu anggang musuh teh lain itu biwir jeung hate ge keur mumusuhan subhanallah dina bibirna nah hate teu bisa meresihan panyakit hirupna matak musuh teh lain itu ieu teh dua nana musuh teh biwir jeung hate mumusuhan matak ilmu urang teh paingan teu pati didenge ku batur da ku hate sorangan geus teu pati didenge bener ya ari ngomong alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah ai panyakit ria datang asa aneh urang pan alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah lamun kabeh puji nu Allah berarti sifat ria entong aya ieu mah ongkoh alhamdulillah aya deuk tahajud nyen status OTW tahajud bubar tahajud hayang ditanya kunaon jiga nu tunduh tahajud teu eureun mana alhamdulillah atuh kadua alhamdulillah teh alat keur syukur boga imah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah duit boga alhamdulillah baju gonta ganti alhamdulillah budak kasakolakeun heueuh ku alhamdulillah kudu muncul kasadaran hirup mata urang boga sawah artina beunghar boga gedong artina beunghar boga motor artina beunghar tina alhamdulillah nu beunghar mah kudu mere lain dibere tapi naha kanyataan nu beunghar hayang BLT mana alhamdulillah tak iya kalau leprok eta teh sakit kucan kabere dalamun geus mangeluk jadi alhamdulillah teh Pak kudu bisa ngahirupkeun eusi hate ulah alhamdulillah budak bolon ge bisa ngancek nabi ikmali bawa kana gawe mana gawe bener tuh matak di dia bisa anu beunghar menang BLT teu hideng teh matak balik ti dieu hampura bisa anu beunghar menang BLT bebeja ka salaki Pak bener ceramahna gerhana urang mah jelema aya tapi naha urang kabere urang bagikeun we BLT nu kamari 800 kapakir jeung miskin tah eta nu hirup eusi hatena ngan balik ti dieu sok bebeja ka salaki kumaha ceuk salaki sahar bieu nu ngomong nana gerhana tong didenge Ustad Gelo gitu angere urang jadi sasaran yatim loba miskin loba teu kabaragean itu BLT henteu urang beunghar tuluy nyebutna rezeki anak soleh soleh ceuk saha korun sia teh alhamdulillah lamun dibawa kana gawe punten Pak saha jelema nu geus manyi bener nu katilu ilmu teh kudu cicing dina rasa batur rasa urang jadi batur nyeri urang ta eta aya budak yatim haik asup rasa ibu teh ka yatim eueuh indung eueuh bapa budak ibu mah hayang sakola aya biaya hayang saragam tinggal meuli hayang jajan mahal tinggal meser mau mobilan loba di jalan duit indung bapana aya tapi yatim deuk menta ka saha cing umat Islam teh salah ladar atuh lamun umat Islam salah ladar naha era aku bacaan pan jadi imam teh ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin na teh era kumaha ceuk Allah nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama nu ngantep budak yatim nu ngantep fakir miskin saha eta da ieu atuh mata kurang mah tara maca ayat eta asa didagor hulu sapanjang yatim can kabere sapanjang miskin can katulungan tong coba-coba maca ayat eta nah munafik Pak dina bibir anjeun apal nu ngabohongkeun agama nu ngantep budak yatim nu ngantep fakir miskin ternyata urang nu ngomongna bener sadeel atuh da matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana sakitu we ilmu haram daging bagong haram jelema teh geuleuh da kana bagong asli temonang tuang daging bagong umat Islam teh kudu loba nerangkeun da pasti hoream dah daging bagong domba ge aya keneh ngan punten naha daging bagong diharamkeun ai sifat nyuluduk jiga si eta
daging bagong haram tara ngadahar tara, tapi nyuluduk jika si eta mah tong senam sisi jalan bujur monoyot bujal kaciri da aya teh panas pan ngajawab nah geus alus awak mah keur sia keneh nyuluduk we bapak tah nu nyuluduk teh urang majelis urang mah ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti tempat ganti tema naonna tema nama pertanyaanna ganti jeung hatena henteu nurudat anger nu pedit anger pasea anger kukulunu anger goreng kasalaki anger aing ngaji ge anger nu kitu mah lain ngaji oi ngaji prak ladang ngaji mah kudu tilu ngaji rim ngaji nis ngawujud cicing ladang ngaji kudu tilu ngaji rim ngaji nis ngawujud ngaji rim dina dirina ngaji nis dina rasana ngawujud dina bentukna mun bener ibu sok ngaji panon moal lalajo kagorengan batur ceuli moal ngadenge kasalahan batur suku moal ngalengkah kana salah hate nyacas bodas tah sanajan si eta tara ka masjid tapi hitu kalakuan eta nu ngaji sabenerna lain well mikir kadieu pan judulna ngaji ari ngaji teh ngaji Quran heueuh ai Quran teh naon kumpulan huruf bismillahirrahmanirrahim pan kumpulan be sin teh kumpulan huruf lamun tina huruf maka kudu aya nu hirup maca huruf hate kudu hirup keur bekal alam kahareup sangkan huri geus rada lieur nya maca Quran teh maca huruf geus maca huruf hate kudu hirup nah mah jeung hate kudu hirup apan keur masa alam kahareup ngarah hurip kahareup akhirat hurip senang nah loba keneh jelema nu maca Quran lekoh tapi ngaledek batur ge lekoh lekoh kol-kolahna bener mahrijulna alus tajwidna sae bacaan Qur'ana tapi naha ngaledek batur ternyata nu saya teh maca Qur'an can saya ucapanana sedangkan Qur'an teh keur ngarobah diri sorangan lain ngarobah batur ieu mah nuduh anu jauh geus apal Qur'an teh itu we nu salah teh ieu oi ieu nu salah mah tah greget aing da sadeyo atuh da tuh ngaji huruf kudu hirup ngaji huruf hirupkeun eusi hate da ieu teh harirup hirup gitu anteuing hatena mah matak yatim diantep, miskin diantep, masjid runtuh diantep, berdosa ge diantep, atuh nu teu dahar diantep, hirup awak urang ngan modar hate. Coba jelema teh maot awakna ngan hirup hatena, miskin katulung, yatim kabantu, masjid katulungan, madrasah kabantuan, geus maot, apan hirup eta amalna? Bener? Nah atuh. Aduh, ngaharulang dibere ceramah kieu bari ungut-ungutan. Teuing kunaon sabab bahasana bahasa ikmali bahasa gawe bakal beda jeung bahasa ngomong bahasa maca bakal beda jeung bahasa teuleum matak jelema mah tapakaru fi khalqillah wala tapakaru fi jatilah tah jelema nu teuleum mah mikiran urang teh Quran urang teh Islam urang teh agama agama nu mana nu nitah pasea matak cicingna agama mung pasea teuleum teh lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basa teuleum teh ieu mah lekoh maca Quran lekoh ngahina batur ngaledek batur ngomongkeun batur ceuk Quran sorangan teu meunang ngagibah tapi si eta bet ngagibah asal lieur Quran awak-awak kasindiran ya sholawat di alus-alus menang lain menang kudu pek sholawat anu alus bijilkeun ucapan ge anu alus ulah di masjid sholawat di alus-alus datang ka imah nyarekan salaki ala eta sholawat berarti sholawatnya di alus-alus ukur kebutuhan di masjid kebutuhan di panggung kebutuhan alika loba nah sholawatnya dipraktekeun alusna maca sholawat kudu alusna ucapan saenggeus maca sholawat alus baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alus cing atuh ucapan ge kudu nepi ka alus utak nu sok ngagosip eta teh teu sholawatan sebenarnya komo di masjid sholawatan bubar tiba ngomongkeun batur geus teu sholawatan nah ada sholawat nama ibadah jelas ibadah menang pahala menang ngan hareupeun Allah nol gede nah mah kejeung jadi eueuh pahalaan pan kapupus ku ngomongkeun baturna mata ulah sok ngomongkeun batur geus maca sholawat teh ngarah kebaikanana langgeng nepi ka akhirat ka hartos
da ibadah haji ge bisa batal asli. Aban ibu teh manusa, kuring manusa, bapak ge manusa. Lamun manusa tah hayu urang panggih jeung manusa. Ulah coba-coba manusa panggih jeung bagong, manusa panggih jeung kucing, manusa panggih jeung orai. Da urang mah manusa hayang panggih teh jeung manusa. Mana manusa nu nembongkeun sifat kamanusaan itulah manusa. Cicing. Bapak manusa, ibu manusa. Nah atuh sesegrok. Teu kaur batur boga milik nepi ka tutudinganan. Ibu manusa, bapak manusa. Nah atuh sakandang pasea. Dan usuk pasea mah doma. Geuning urang teh manusa can jadi Pak. Karek irung manusa, panon manusa, bibir manusa, dada manusa, suku manusa. Mana sifat manusa? Lamun bener sifat manusa, batur lapar urang lapar, bakal bisa silih belaan. Batur bingung urang bingung, bakal bisa silih tulungan. Urang teu boga imah, batur teu boga imah, maka urang geus boga imah bakal peduli kana teu boga imah. Lain haben yang nganalkeun ruti lahu. Mana manusia teh oi. Geuning urang teh can jadi lur. Kade ada ceramah kieu kudu kaharti. Engke balik teh dia bakal asa dihina, rada gelo ustad ka aing kuat nganggap begu gitu. Lain eta maksudna. Tah manusia teh disebut hamba Allah. Aing ngaran hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti. Ibu ngahambakeun diri di imah ka saha? Ka salaki, Pak. Jadi kumaha salakinya? Dibere duit ku salaki, dibere baju ku salaki, mas kawin ku salaki, di imahan ku salaki. Ibu ngahamba ka salaki, kitu kieu ge kumaha ceuk? Kakara disebut pamajikan jeung salaki. Coba ngahamba ka salaki, tarima abdi nikah ari menta resiko ka tatangga, salingkuh eta mah ngaranna. Urang manusia disebut Abdullah, hamba Allah, ngahambakeun diri ka Gusti. Ari Allah boga tilu sifat, zat, asma. Sifatna jeung asmana talar, asmaul husna disebutna. Matak lamun urang disebut hamba Allah, geratiron asma Allah. Ari Allah boga sifat ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aji, ya Jabar jeung sajabana. Allah teh Rahman Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Allah teh Maha Lembut, Allah teh asa hampura. Tuh tuturkeun eta sifat eta. Bari Allah teh qul huwallahu ahad, Allah ngan hiji. Lamun teu nuturkeun sifat Allah, ari ibu deuk nuturkeun saha sedengkeun Allah ngan hiji-hijina. Geuleuh, rujit, cua, ngewa, teangan bongkar Quran. Sifat Allah nu kitu. Lain sifat saha eta? Geuleuh, rujit, cua, ngewa, siksik, melik, sulit, ati, goreng, pucus, belang, bayah. Sifat iblis, Pak. Ari urang ngaku hamba Allah, ari sifat-sifat si itu wujud manusia, tapi hate bebengok si eta. Weh. Ku ceramah kieu mah wayahna kudu ungeuk. Nah, da urang can jadi manusia tuh. Mata kieu kuring teh hayang panggih jeung manusia. Nempo nu di luhur panya teh manusia pejabat teh PT monyet euy sarakah geuning. Hapuk hak rakyat leutik caplu bari jabatan boga geus duit boga anger we ngabangsat. Nah hanya ieu manusia teh jadi monyet sih teh. Aya salaki jeung pamajikan ngahiji ditempo teh jiga salaki jeung pamajikan panyet teh manusia pek teh babadug dina sakandang. Nah doma geuning euy. Cek panon ieu urang manusia tapi rasakeun ku panon batin bapak ge bakal ngarasa urang geus jadi manusia aja. Dan manusia mah hamba Allah ngahambakeun diri ka Allah deuk niron sifatna Gusti ya Rahman ya Rahim Maha Welas Maha Asih. Cicing di alam dunya teh ku sifat welas jeung asih. Tah kakara jadi manusia, cicing di dunia teh ku sifat lembut hate, kakara jadi manusia. Geura cicing di alam dunia teh ku sifat asa hampura, kakara jadi manusia. Ieu mah dendam, geuleuh, rujit, cua, ngewa, geura lalajoan nu boga sifat eta adalah iblis, maka wujud manusia tapi hate keur sosonoan jeung pebongok si eta. Aduh, asa reuasnya. Da ngadenge ceramah kieu mah jarang. Rasaan urang teh jadi manusia we. Aduh, ka mana manusia? Niron. Ari Allah teh alatif wiridkeun ku ibu di masjid bareng jeung MUIP deuk 100 kali, deuk ribuan kali terserah. Wiridan mah ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Nu saha eta? Nu Allah. Naon nu Allahna? Maha lembut. Cek Allah udhuni astajib lakum penta atuh ka kami kanu bogana ngarah anjeun lembut hate. Ya Allah lembutkeun hate abdi
balik ti masjid salaki sare budak rungsing duit eueuh sangu beak ya Latif Allah nu maha lembut tuturkeun kalembutan hatena da moal ngamek Pak wios teu usaha budak rungsing sing sabar we antara bapak jeung abdi keun da urang teh boga kanikmatan nu leuwih tibatan harta naon kasehatan genah salaki teh lamun bener ya Latif asup da ieu mah di masjid ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif datang ka imah salaki sare budak rungsing sangu beak molor wae atuh bagong eta ya Latif teu ngawujud dina diri man aropa nafsahu faqad aropa robahu jelema wawuh kana dirina maka wawuh ka pangerana paingan urang teu wawuh jeung Allah da urang mah amarah wae dina hate matak wawuhna jeung bebongok si setan geuleuh atuh da bener bu hah baik ceramah kieu paling teu dipake deui duli tahun hareup Agus Pinu ya gopar penta atuh ka anjeunna da ditita uduni asta bilang geura penta atuh ka kami cek Allah ya gopar wahai Allah nu maha hampura pasihkeun ka jisim abdi sifat asa hampura mata isu teh dihina diledek dicaci dimaki tara ngalawan geus asa hampura geus menta ka pangerana lain haban diwiridkeun ya gopar tapi dendaman asal lieur gopar nu mana kahartos kitu tuturkan sifat Allah lamun bener hamba Allah kedua nu ngaran manusia mah narima keputusan Allah ibu sangsara kuring beunghar keun nu sangsara mah bagian ibu tah urang nu beungharna ibu sangsara kuring nu beunghar keun bae nu sangsara tetong panas ku nu beunghar naha keputusan Allah si eta kudu beunghar sarebu jelema ngahalangan da moal kuat mata kunaon batur amek ka jelema beunghar hate ngahalangan karena kabeungharan batur meuli kebon moal teu meunang nyegi batur meuli sawah moal teu nuyu batur nyieun imah meunang nganyuk nah aku kitu gedong itu bakal keuna kadinya moal nu aya ge ngadon riweuh jeung capek nah atuh ngukut panyakit batu stroke kayak itu nanti kahartos yo tuh simpel agama teh simpel tinggal hate urangna ai hatena rudat mah sahebat-hebatna Quran anger rudat bener ya ibu sangsara kuring beunghar ceuk nu sangsara bagja manem euy ngora keneh geus beunghar emak mah geus kolot oge sangsara we sangsara kumaha ceuk kuring emak nu bagja mah sangsara panjang umur kuring mah cantang tuh silih hargaan eta kerennya jeung nu sangsara moal aya penyakit kolesterol nah sintrong dihakan nu beunghar mah daging we jeung daging mata 40 tahun juga sagala karasa da eta barang hakana daging wae coba nu sangsara satahun sakali mah daging eta ge bulan kurban mata sehat leos ka sawah duit diteuneun aya jungi jotang babadotan pucuk sintrong leunca takokak keur dahar teh rabeng doma aman we ternyata Allah mere sangsara teh aya nilai plus dijongjonkeun eusi hate dan nu sangsara moal aya nu pangjong-jongjong nu sangsara sieun ku bangsat teu Pak Kades pidato kedah ngarona kumaha jeung nu sangsara teu ari mantau ya nah cing teh bah kuat nu ngarona eueuh paokeun mun nu beunghar pangkat Pak Haji tah butuh kurona nah loba duit di imah mentak ieu imahna kuat dibah putut kitu coba nu miskin imahna teh di pagar-pagar acan imahna ge pantona ge donglak matak aya bangsa teh ngadon diajak ngawangkong bisi maneh deuk mauk tuh aya coet kitu saking kunaon eta ku tenang hate sieun ku tuyul keung saha nu beunghar nyarieun tolak bala kan gambar pedang aya kursi tapelkeun lawang panto naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teh asup coba nu miskin di imahna aya tolak bala eueuh nah pantona ge rujat matak tuyul teh blusplos we jadi ternyata di balik sangsara aya ketenangan di balik beunghar aya katetenangan nah marukan boga motor tenang henteu nu miskin geblus ka imah kusek sare jam 8 nepi ka subuh heuai dekul salat subuh beres nu beunghar kasarean motor can diampikeun dijejak bujurna ge hudang motor can diampikeun atuh bapak leos keluar ngadodorong motor kolor morosot heuai teu tulus tuluh teu bisa jadi teu bisa sarenya eta mikiran motor nepi ka teu hees coba nu sangsara didinya aya hikmah Pak
matak 1000 jelema 100 jelema digunukeun ternyata nu panjang umur teh lain nu beunghar nu sangsara alah aing mah nu beunghar di dieu palalaur palalaur palaleunghar ponok umur warisan loba anak papaseaan coba nu sangsara cenah dek ponok umur heug dek panjang paduli nepi ka beban eta hirup nu sangsara hajat dan nu beunghar mah loba beban lamun tatabeuhan nu 2 juta sieun diomongkeun batur atuh meledak nu 20 juta gengsi coba nu sangsara numpeng bakakak hayam bala kecerakan geus we teu boga hutang lempeng we coba nu beunghar loba duitna loba hutangna leneng huluna jadi hakikat hirup teh di mana letakna di dieu teh dina hat tarima keputusan Allah nana gerhana Pak hampurannya aing geus jadi keputusan Allah kudu jadi penceramah saha nu bisa ngahalangan kumaha mun aing nyerenteng nana gerhana ku Allah geus dipilih mudah-mudahan bener ieu pamilih Allah hei nak meureun kitu anjeun teh umur sakitu kudu jadi penceramah kudu ngomong bentes kudu nyaritakeun agama tepikeun kana hate-hate manusia sanajan bajuna kieu calana kieu loba nu ngulem tayna RW cobaan udang sing badag gamis sing ngangsar tasbih ceklan da mulai nu ngulem we nu aya ge cek warga aduh Pak RW anyar tobat artina takdir teu bisa dipika hayang jeung takdir geus datang teu bisa diemung mata urang Sunda boga ilmu tauhid tong lempang dina hayang tong cicing dina emung lamun jelema hayang dina teu jadina stres lamun jelema emung dina dibere moal daekeun matak tong hayang tong emung saujratna ti pangeran beres tuh di Cisarua pan deukeut loba nu gelo kunaon situ gelo pan hayang jadi pejabat teu jadi da eta bantuan dicokot ku rakyat anu dicoblos si Komeng saha eta teh si Komeng teu boga modal jadi nu beak hartana mah teu jadi haben we di rumah sakit coblos matak teh di Cisarua teh mah aya mimbar khusus keur pidato nu gelo teh urang sok asup cing teh padok kunaon si eta nyalon dewan cenah beak sawah ku pamajikanna di TJ cinta aja di gelo hayang jadi dewan teu jadi coba lamun hayang jeung embung dipiceun tong leumpang dina hayang tong cicing dina embung saujratna deuk jadi pek henteu ge kajeun beres jadi aya Pak Kades misalna aya Pak Kades nu nyalon teh 5 nu jadi hijinya nu 4 eleh ceuk saha eleh ceuk ibu ceuk Allah mah meunang nu eleh teh justru nu meunang eleh pek diajar lieur besi di dia aya nu pernah nyalon sing gede hate eleh teh alus 5 calon nu menang hiji nu eleh 4 cek saha eleh cek pendukung ban tah cek Allah mah menang itu menang jadi kades tah cek Allah mah bisa eleh bapak nagih janji kanu menang kanu eleh jug tagih kanu eleh oi pas didinya nyalon jadi kades boga janji ti anu pikajet jawaban simpel apaan keok geus tapi tagih kanu janji hei Pak Kades basa Pak Kades hayang jadi kades boga janji wayana kudu bukti hayang di aspal hayang rutilahu hayang masjid diomean buktikeun atuh oi nyeri sirahna teh nyeri matak mana nu meunang mana nu eleh ceuk hasareat mah eleh meunang katempo ku ieu ceuk hakikat mah nu karasa eleh meunang mana ya mutah antara nu jadi ustad jeung nu teu jadi ustad da kalung keneh nu teu jadi asli antara ustad nu jadi jeung nu teu jadi talung keneh nu teu jadi nah da beban gede jadi ustad tukang ceramah beban gede nah baca dina sirah nabawiyah Nabi Muhammad pernah berceramah di bahanan domba di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta domba kumaha ceuk Nabi hayang anjeun nya qop atuh taya ieu penceramah diberi amplop ku Pak Haji pegat ku ibu belah ditu tah mun dipegat belah ditu tenang urang dek jalan ka dieu beban Pak beban lain atoh jadi ustad lain atoh jadi penceramah lain atoh viral teh lain atoh loba nu ngeuleum teh lain musibah gede nah teu kuat mawa hate ruksak kuring ku ilmu kuring teu balik kuring ku akhlak kuring omongan jeung perbuatan asa patojanya ruksak di dunia mata rata-rata ustad mun geus rusak bubuk nepi ka tulang-tulangna da eta teu der ustad beger lieur aing mah
mana nya kumaneh we kayaknya nanawaran rana ka urang ieu cenah rana ream teuing pek we ku emang kayaknya oh panjenengan Pak Ustad membadi ibadah wah dek neangan ibadah nu lain we komo urang kudu ngawin ini nabi sanggupeun urang mah teu sanggup Nabi mapan sanggupeun nikah jeung nu Yosua 70 tahun sanggupeun Nabi menaha nu ditempo yatimna nu ditempo budakna dek diislamkeunkeun we bapak inung nama da bakal maot Nabi sanggupeun nikah jeung nu 70 coba bapak sanggup kawin 70 deh komo ieu kawin 70 atas judul ibadah munafik tiap dek sare mencetan ngebalseman jam 12 pipis isuk-isuk panas tiris wah anjir kalah ka modar dua nana aing matak dek neangan ibadah lain we ampun aja tarima keputusan Allah matak nu ngaran manusia teh poin kedua tong nyeun halis sanggeus boga halis tong nyeun irung sanggeus boga irung tong nyeun bibir sanggeus boga bibir tong nyeun hate sanggeus boga hate tong nyeun awak sanggeus boga awak nah kun payakun Allah geus nyiptakeun nah urang bet nyieun deui Allah nyiptakeun halis nyieun deui keur sok di luhur hiji pan jika ganggarangan teh nyata mama hari halis mah henteu teu nyieun deui ngan dikerok sarua ganti ku patlot balik ti depan riweuh leungit hiji tong nyieun bulu panon sanggeus boga Allah nyiptakeun bulu panon nu ieu antep da geus aya tuh ngeunah menang Allah mah aduh kucap-kicip hampang kieu kaum ibu-ibu teu narima meuli 400.000 eluk-eluk ka luhur aduh atuh nempa urang teh wajib nu berat kiceup balik ti dieu maro motor gelebug angin badag atuh bulu panon palsu nilap dua nana tikus ruh ka sawah ka kara ya Allah lain Allah dudut bulu panon ngaran manusia mah narimakeun kana pamere Allah geus teu kudu riweuh tong nyieun hate sanggeus boga hate ari Allah nyiptakeun hate manusia yuladu alal fitrah dina kaayaan suci tong nyieun deui hate nu kotor atuh da Allah geus nyiptakeun hate nu suci kitu tah hati nu kotor malah inti Allah atuh eta mah tina nafsu aya nafsu sumberna ti mana ti setan matak jelema nu ngagugu nafsu kaduhung ditungtung bener bu ieu tah om ibu-ibu sok ngagarurugu nafsu mun pas sehat bae aing mah talung lelengohan daripada jadi kieu mending rana si waduh sia nepi ka ngomong rana teh kuat ditamul mending jadi rana daripada gablek salaki kieu mah tong kitu boga salaki mah untung 10.000 ge bisa datang anu usahakeun coba jadi rana boro-boro 10 5.000 teu datang sorangan tanpa usaha lebok tah dengekeun matak baralik ti dieu nu keur pasea jeung salaki geuwatang mah aya tong jadi kumaha cek salaki nah bagi jeung moal jadi tadi mah mentara retel oh bener pisan ceuk nana gerhana beres pasea teh isu teh pelendung ngapan beuteungna jeung boga budak deui tong sok dikit-dikit janda ngagugu nafsu atuh bener tarima keputusan Gusti ai kahayang urang jeung kahayang Allah da jauh beda tanah jeung langit kahayang Allah mah beda jeung kahayang urang asli kahayang Allah bapak hajat ngawinkeun budak awewe enteng kahayang Allah mah ijab kabul saksi wali ipekah beres 5 juta angeus udah hayang dangdut dek nuding kahayang Allah iraha malaikat joget udah hayang bajidor dek nuding ka hayang Allah udah hayang wayang golek dek nuding ka hayang Allah keur nu beunghar pangkat Pak Haji dek wayang golek pek dek dangdut pek dek Ade Astrid pek angape ngahibur umum nganu sangsara mah ulah dangdut tabuh Ade Astrid tabuh wayang tabuh joget palebah hajat 2 poe di juru masjid jebleh pas ditanya mang kunaon kamari joget ene ceurik kieu takdir Allah bubar hajat gede hutang nuding Allah nah Allah terjadi tudingan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah moal ngarobah kaayaan hiji kaum kecuali eta kaum geus hayang dirobah ku Gusti Allah urang teu robah mah ngerugi hirup teh matak geus serenkeun Gusti pangrobahkeun awak abdi moal mampu ibu ngalawan hate ibu moal mampu bapak ngalawan peditna bapak moal mampu bapak ngalawan amarah bapak iwal Allah nu mampuhna matak penta kana bogaana da urang mah somong atuh tara-bara penta menta teh kitu ya Allah nyungkeun harta eta we nu dipenta teh matak naon menta teh ya Allah lembutkeun hate abdi sampurnakeun iman abdi saekeun cariosan abdi lemah lembutkeun tekad jeung ucap abdi
eta nu kudu dipentulin harta gebleg harta ari hate rudet kitu we pedit heuh pan kahayang ibu memboga salaki kasep jeung beunghar ai jadi jeung nu petot keun bae leg-leg petot-petot ge jelema lain marmot da Allah teh boga rencana maha uninga apaleun hate ibu kumaha boro-boro nu diomongkeun boro-boro dina cangkang dina jeroning eusina hate Allah mah uninga oh ieu moal kuat lamun dibere kasep jeung beunghar hiji galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan bakal awet rajet boga salaki kasep jeung beunghar coba dibere nu petot ieu dilapurkeun dek balikeun teu kajeun aya kasieun salingkuh boga salaki petot teu nah moal payu ibu aya hikmah dibalik eta matak manusia mah teureui buleud kun payakuna Gusti warung sing hirup bener dibere kasep jeung beunghar moal teu unggal usik pasien moal silih roegeut coba dibere nu petot Pak beli bade nikah deui sok nah maneh nikah kawin deui peke bisi bosan jeung emak sebenarnya emak nu bosan ka sia aya hikmah nu pinter jeung nu pinter hijikeun akur teh nu pinter jeung nu pinter hijikeun akur teh tapi nu bodoh jeung nu bodoh hijikeun akurnya jadi mana nu pinter mana nu bodoh ting dongkeung pang dompak dongkeung ayo cenah mikir nu pinter jeung nu pinter hijikeun akur teh nah ego ku kapinteran asa aing pang pinterna itu asa aing pang pinter sehingga burger ku kapinteran nu bodoh jeung nu bodoh da silih aku da urang macan rumah sawe bodoh kumaha kitu urang nu bodoh akur pakaleng-kaleng tah ceuk kuring mah lain itu nu pinter eta nu bodoh pinter kalakuanana itu pinter pasea boloho kalakuanana matak talung pinter talung bodoh coba nu bodoh salaki bodoh dihijikeun jeung pamajikan bodoh tara pasea euy da eta ku balolohona atuh coba jeung nu pinter kokoreh ka awewe sejen teu pinter teuing aduh jadi pinter teh ukur sesebutannya bodoh teh ukur sesebutannya hareupeun Allah macan tangtu buah nu alus teh nu bodoh mana bukti eta nu bodoh tara pasea alus ngarumasakeun kabodohan eta nu pinter gurger wae poloho da ceramah urang mah kudu bari mikir luncat saeutik jeung teu kaharti mata kudu kieu we tah kicok ungog balik teh dia poho deui bae lah sadil atuh dah sok bapak jeung ibu bapak mah guguru ka kolot ibu guguru ka kolot ieu mah guguru tarati kolot tah ti budak kieu ieu ti budak kieu guguru budak apaleun Quran teu budak apaleun hadis budak sok sholawatan budak sok ka masjid budak sok salat taranya tapi tempo budak pasea 5 menit pakaleng-kaleng coba ieu nu kejebrog ieu Quran dibaruka hadis diaji kitab diapalkeun ka masjid leket salat osok ibu keheul ka salaki punten 5 menit pakaleng-kaleng budak coba ibu keheul ka salaki sataun yai ingeteun keneh baheula lagi telat balik teh 20 tahun ka tukang eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuing kana kagorengan teh tapi budak babari poho kana kagorengan natural kunaon ki budak bet kitu yuladu alal fitrah Quran teu berfungsi hadis teu berfungsi agama teu berfungsi salat teu berfungsi ngalawan yuladu alal fitrah ku Allah geus disucikeun hatena tamata urang mah salat zakat saum haji ari hate kotor mah angar we nu gelo sadil mantak Allah teh merewe opat 5 hiji tempat suci naon tempat suci teh masjidnya 2 kitab suci naon kitab suci Qurannya 3 bulan suci naon bulan suci Ramadannya 4 tanah suci naon tanah suci Mekahnya 5 susuci tah sangkan manusia jadi manusia cicing dina kasucian teh 5 pamagerna hiji tempat suci he masjid tempat suci ibu keur haid asup ke masjid bener salah nah dah kotor berarti jelema kotor tong asup ke masjid keur haid bener tuh bu baju ibu kotor daek teu ke masjid henteu da kotor matak bajuna kudu bersih awakna kudu bersih sabab deuk ini ka tempat bersih heungan percuma
baju bersih, awak bersih, tempat bersih, ari hate kotor mah angar bubar ti masjid ngocobrot ngomongkeun batur oi. Mata keke nu kudu bersih teh lain sebatas baju, lain sebatas awak, lain sebatas tempat. Ieu heula bersihkeun mah ieu tah. Tempat suci, baju suci, awak suci, hate kotor. Nu keur tarawehan diomongkeun imam teh lila-lila teuing. Engke deui mah cenah imaman teh tong ku si eta heubeul aing mah. Macing teh hayang nu kumaha nu tereh atuh. Eta teh bajuna suci mu kena Pak. Awakna suci wudu Pak. Tempatna suci masjid Pak. Tapi nah bubar di masjid ngomongkeun imam, hate nu kotor. Mata geugeuh rajana manusia ieu. Mata kambura cek agama hate nu alus, hate nu kosong. Jelema nu kosong bakal sanggup dicician, tapi lamun jelema geus ngarasa boga dicician ku batur moal daekeun. Mata hirup kudu kosong. Lamun jelema nu kosong boro-boro ti manusia anjing jadi guruna. Abdi mata tangga miara anjing tara dicarekan bae, nu miara batur nu maraban batur teu ngegel ka urang bae we. Ulah nepi ka kiai gelut jeung anjing. Bae ta kiai init ka masjid meureun sarungna dilantak ku anjing. Pokok meureun nyokot popongkol di baledog eta anjing. Ari anjing pan pinter plos ngeplos beuki amok eta kiai. Nyarekan nu bogana saha cenah oi eta nu miara anjing. Goblok pisan. Peletuk cek tetangana RW cek kitu. Dar eta kiai nyarekan RW. Nyeri we hate RW teh tah. Lamun RW nyeri hatena dicarekan ku eta kiai, naon beda kiai jeung bebengok anjing. Palebah mana sanajis-najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantol awak padeukeut hate rujar saumur-umur nepi ka kiamat cai laut beakeun tanya ka nyerina tetep aya membekas Pak. Bener dari bener bawa manehna nu kitu teh. Bibir anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh beres Pak. Tapi bibir manusia mun geus nyerikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut hate rujan saumur-umur. Anjing bisa jadi guruna lamun hate jelema kosong. Tah sawah guru teh. Bapak melak pare nah jukut hirup. Panu dipelak teh pare tapi nah jukut milu hirup. Nah bapak melak jukut. Tah keur jelema nu hade mah antep parena laan jukut. Pan bapak teh pan agama teh nitah jujur ka ibu teh tapi nah gedebul datang saha nu melak wadul saha pan agama teh nitah daek tapi nah kedul datang pan agama teh nitah soleh tapi nah salah datang tah saha nu melak salah saha nu melak teu baleg saha nu melak teu ecreg saha nu melak sombong saha nu melak gedebul gede wadul saha Allah kitu. Lain bongan setan dipancing ku nafsu urang matak manusia nu alus kosong gerak cicing jeung Allah na babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawas. Ieu pengajian da lain jeung Allah lain asli lain isu kayakeun di pengaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka rong hokil tuh geus kajawab rutinan ge ukur 25 tuh. Jadi ieu pengajian jeung naon jeung Allah lain jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Bener? Ayeuna tanya kuring nana gerhana ceramahna jeung Allah ulah war percaya hampura ulah. Lautan jero bisa diteuleman hate deak manusia mah hese dikobet. Nana gerhana ceramahna jeung Allah tong percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Ieu teh ngomongkeun bab hatena suudon wae hirup amit-amit Gusti aing mending baralikeun itu ah. Sidik suudon teh setan ditanya kitu datang mah lamunana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teh datang catat ku ibu berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit tah matak ieu lain berharga nana gerhana lain terhormat lain berharga lain terpuji lain tersanjung lain nu terpuji nu terhormat nu berharga saha tah ustad nu deukeut dibayar teu dibayar jadi jamaah loba saeutik oke masjid butut nyak celakan jadi eta geuning nu bener lain ieu mata hargaan mah ulah nu jauh nu deukeut sok kahina geuleuh aing cing teh saha ibu nu ngaosna ustad kukut we kitu kuat dianggap anak emeh eta ustad padahal ibu maot ditahlilan kudu deukeut gering minta doa
kanu deket galinggi panas tiris minta tulung kanu nah atuh nu deket disebut kukut teu salah ladarnya euy kuring dihargaan dihormat disanjung dipuji montong ibu gering teang kuring moal datang dek naon ibu maot Pak Ustad aya nu maot Pak Ustad wayana we supi dek naon moal matak dibekem atuh nu deket nu gede jasa mah matak ibadah dakwah nu bener lain nu jauh tah Ustad nu deket kadarenge nya matak nu ngomong Ustad kukut cing atuh tad meni HTT rada dendam saeutik hek dedengkeun bisa aya warga nyebutkeun Ustad kukut maot si eta antep tong ditahlilan antep malah mah pikeun jeung bikeun pasaranana bikeun boehna cenah muntal sorangan cenah asup kana pasaran sorangan tapi bikeun paculna cenah membes ku sorangan antep bongan hirup urang mah sok ngaapilainkeun nu bener jadi salah nu salah di bener bener ari oray-orayan di Bareuli ari oray asli di Payahan ari oray-orayan di Bareuli ari oray asli Podaran itu beurit loba ai mamanukan pada nyokot ai manuk nu asli di Arala asal lieur keun bae lo kan ieu teh bahasa kitu lo bener ngarti di lobak naon cenah ngomongkeun oray jeung manuk apa dulik mah ece we nya ari oray-orayan geura sok di Bareuli keur cocokan ari oray asli di Payahan ari nu jauh dihargaan aya nu deket diliwat kitu maksudna persis jeung bapak-bapak ari jarah kanu jauh ka bedag ari inung bapak geus maot tara dilongok asal lieur lain ulah kanu jauh ngan alusna mah kanu deket inung bapak geus maot dek Idul Fitri tadran ngadoa kana cai banyurkeun ti handap nepi ka luhur pek ngadoa anak nu soleh ieu mah abu gabrut kanu jauh nah ari kuburan kolot nu mana nya tutungulna poho deui euy nu deket heula kakara nu jauh urang mati balik nu jauh dihargaan nu deket tara asal lieu bener tarima keputusan Allah cocokkeun ka hayang diri jeung ka hayang Allah tiron sifat ge sifatna Gusti lamun teu niron sifat Allah bapa deuk niron sifat sah Allah teh maha suci nyiptakeun manusia suci cicing di alam dunia digoda ku harta digoda ku jabatan digoda ku ilmu digoda ku segala-gala Allah teh maha suci nyieun manusia suci cicing di alam dunia kudu mempertahankan kasucian dek balik ka mana ka Allah nu maha suci maka cek Allah gerak cicing di tempat nu suci sawarga ngaran keur saha eta surga keur jelema nu bertahan dina kasucian Allah teh maha suci gubrag gadunya urang dina kayaan suci cicing di alam dunia parebut harta jadi kotor dulur jeung dulur teu akur pan kotor teh bener panas ku harta batur pan kotor ijir ka batur pan kotor cuak ka batur kotor maut ka Allah nu maha suci posisi urang dalam keadaan kotor narima moal pangeran ibarat ibu budak ini sekolah bajuna bersih datang ka imah bebolokot pasti bakal ditanya kunaon mana bebolokot mani heula sajang bener nah cing urang main logika ngarah babari ngarti ibu teh budak sekolah ini ke sekolah bajuna menang lecin bersih ai balik ke sekolah ai balik di sekolah bobolokot ibu kumaha cek ibu ditolak heula eta sapatu laan heula kotor mani heula ka ditu bener Allah nyiptakeun manusia teh suci gubrag ka alam dunya kotor balik ka Allah kanu maha suci cek Allah bersihan heula ka kotor maneh di mana Gusti tuh di tempat nu kotor neraka ngaranna tah neraka teh tempat kotor keur jelema nu kalotor ngarah bersih deui digodog heula maneh otak hirup manusia mah hayang langsung ka surga sing suci atuh ti ayeuna lain ngukut wae panas geuleuh rujit cuak ngewa komo keur ngomongkeun batur maot moal teu malaikat dikepret ku sia teh keur ngomongkeun batur judang-juding maot malaikat nanya man rebuka naon maneh teu apaleun sia teh sidik malaikat wala tamutunna illa wa antum matak bener cek Allah ulah maut dalam keadaan posisi goreng kudu posisi keur alus keur pasah sumrah ka Allah tah man rebuka Allah jawaban man rebuka Allah teh lain di ditu di dieu Bapak di akhirat man rebuka apalkeun teh Allah ari salat tara sia sedengkeun Allah mah uninga kana kabohongan urang Pak yeuh nana gerhana engke dipanggil anjeun penceramah mohon Gusti
Ustadna teh ieu nya Gusti bener anjeun ceramahna sumuhun Gusti nerangkeun naon agama ngarah naon anjeun ceramah ngarah umat salaladar tah karena saha anjeun ceramah karena anjeun Gusti cing ku kami dibedel hate anjeun boroso teh amplop bungkul keeng Pak matak mun bisa mah ngulang urang geus lah tong main amplop-amplopan lah tuh cek aing gak jika nutup percaya dah demi Allah lah mun ibu bapak ngulam kuring geus lah tong main duit-duitan endong lah bohong di TF aing mah uyuhan ustad di dieu kararuat awakna barawel kieu jamaah teh mun bisa ngulam kuring geus lah tong duit-duitan nah ai kuring ceramah karena Allah jadi ibadah jadi ngan ke datang ke Allah leungit ibadah kuring nah Gusti eueuh nilaian geuning ceramah abdi teh eueuh pahalaan kumaha ceuk Allah pan ditukeurkeun ku bebongok maneh kana duit jadi duit teh musuh matak teu urang teu hararayang teu ngan ari ieu panggung dibayar ari sound dibayar hadroh dibayar tuangan dibayar eta nubieun nubikeun ka yatim dibayar tah terus urang henteu di mana letak keadilanana ari sound dibayar background dibayar hadroh dibayar turu yang henteu sing balik ji hate teh ulah ngewa ka urang euy jadi kuring mah lain minta bayaran naon atuh nungtut keadilan sabab ieu teh Indonesia boga Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mun son dibayar background dibayar urang teu adil ji kitu petha teh dibongkar hate ku Allah burus teh amplop pungkul cilaka bener anjeun salat karena saha anjeun salat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Gusti kanggo salira we nyaan teh bedel hatena nah geuning maneh keur sorangan nu dibaca al-ikhlas aya keur loba jadi alif lam mim geuning maneh teh lain jeung Allah salat teh jeung naon atuh Gusti jeung riya hayang kapuji ku batur dibedel hate urang sedengkeun Allah maha uninga mana sabenerna bawaeun urang ka ditu eueuh ruksak di dunya keneh ding dong ke tempat suci kedua Allah teh merek kitab suci nu suci kitab suci nu suci kitab suci nu suci ibu dititah macanya ikro bararaca eta kitab ngarah naon ibu maca eta kitab ngarah kasucian kitab asup kana awak ibu tapi nah loba jelema maca kitab teh suci-suci hatena teh tengaruh geuning eta euy maca kitab teh euy aya hate kotor mah euy nama gue kitab suci nu suci kitab ikro baraca eta kitab ngarah naon urang kudu maca eta kitab Quran teh ngarah kasucian kitab asup kana hate maca kitab lekoh maca Qur'ana lekoh nuding baturna anger we kitab nu suci hate mah kotor mata ku kitab suci teh geura caricing dina kasucian deuk baliknya ka Allah kanu maha suci hayang meunang tempat-tempat suci sawarga ngarang dua ngarti urangnya tilu bulan suci nu suci kan kamari disebut puasa sebulannya cicing dina kasuciannya waduh iso setengah genep geus nagong mun geus salat wirid dzikir tawasul sholawat dibaca bulan puasa tanggal 1 Syawal udah salat subuh jadi setengah genep deui datang bulan Ramadan aya daheun dibagi-bagi dah sieun teu kadahar datang bulan Haji Syawal nepi ka eta tumis haseum dihakan keneh jadi ternyata bulan suci nu suci bulan urang nama anger kotor wae Pak ngan urang tega teu awak urang balik ka Allah dalam keadaan kotor matak lamun bener hayang ka surga kasucian kita bawa kana awak kasucian bulan bawa kana awak kasucian tempat bawa kana awak caricing dina kasucian keur mager teh eta perkara bulan suci ibu keur masak remeh di dieu wani teu ngadahar nah ada saremeh atuh bae we eta keur masak remeh di dieu bah ngan can adzan magrib ceuk salaki eta remeh waduh untungnya urang teu batal saremeh
pan logikana kieu agama Islam nita puasa teh saremeh wae lamun can ada maghrib ulah dihakan. Nah hari pejabat di luhur saremeh terang ngadahar ari triliunan dihakan puasa henteu hoi. Matak lamun pejabat ai remeh teh di dahar ari triliunan di lebok teu puasa sia mata. Pejabat tara puasa hoi. Ya baru dak waranian kalau badi tewak nu moal mantuan. Saremeh ulah di dahar lamun can adan maghrib saremeh komo loba tak itu teh simbol kehidupan saremeh wae ulah lamun lain hak urang komo loba ieu mah remeh teh di dahar ari triliunan aspal dihakan BLT legleg minyak lebok sia teh puasa teh gitu. Jadi hakikat puasa nama teu beunangnya. Mata puasa disebut bulan suci gerak caricing dina kasucian ku eta bulan. Kaopat Pak tanah suci. Pak Haji pan ini ka ditunya. Ka mana Pak Haji kamari? Ka tanah suci. Umroh. Ka mana? Ka tanah suci. Aya di tanah suci taros ka Pak Haji. Deuk salat subuh di tanah suci deuk salat subuh jam 2. Ini deuk salat subuh. Sabab lamun jam 3 kaberangan nyong celok di tukang. Laras Pak Haji jam 2 ini ke masjid ke bagian tempat jam 2 di mana di tanah suci di dia jam 5 dah kosong kene tempatnya cicing ulah asa kesini rendah Pak Haji ini tadi itu nungguan sholat asar tilohor ke asar dikir wirid sholawat Jibril sholawat Sipa, sholawat Naria, sholawat segala dibaca di lohor ke asar ibadah toong ayeuna di lohor ke asar lekum gajelang sawah jadi itu tanah suci tanah ledok Pak. Aduh tanya ada Pak Haji pan pernah umroh kitu ibadah di ditu Ibu taraweh nepi ke jam 3 subuh daek jelema di mana di tanah suci di dia beret tarawih jam 3 subuh Pak Haji sorangan nutup masjidna gitu geus rae pecat imam gitu lila teh teu ngarti ngaran cangkeng aing gitu kunaon di ditu ibadah nepi ka kitu judul lagi tanah suci maka bahasa tanah suci balik ka dieu kudu cicing tanah suci cicing jeung hate anu suci katempo ibadah hajina ari ini ka tanah suci ari balik ieu teh kuburan maunya ya Haji Hasem banget tarananya hei amit ih di mana cok cok hajah yey itu malin tanah suci tanah ledok saya tangga herian adina aja haji gerasok pikir eta Allah nyimpulkeun agama padina 5 rupa tempat suci masjid kitab suci Quran bulan suci Ramadan nu kaopat bieu tanah ngarah jadi pamager cicing dina kasucian jadi manusia tanu kalima susuci ai susuci ku cai naon cai suci mensucikan disebut cek ilmu fikih naon dah santri buru jawab sih cai suci mensucikan cek ilmu fikih naon ngaranna bah ti dong gempang dong dumpak dong cai mutlak, cai suci mensucikan. Ari cai di mana-mana sucinya. Kuring nana gerhana teh Cimaung ini kepada larang. Teu kudu mawa cai teh dieu teu. Di dieu ge aya cai wudu we di dieu. Da cai namanya eta keneh cai suci. Bapak ka Jakarta, teu kudu mawa cai sadrem teh dieu ka Jakarta. Dari ditu ge cai suci mensucikan. Berarti nu kudu dibawa teh awak urang. Cai nama tong dibawa awak urang nu dibawa mah cai suci mensucikan. Cai nama di mana-mana ge suci. Nu teu suci mah bibir maneh. Matak bahasa wudu ka kemu ku cai naon tah ku cai suci cai suci mensucikan artinya lamun cai suci mensucikan ibu geus ka kemu kaluarkeun bahasa suci ngagenahkeun batur tara ngahina tara ngaledek teu weleh suci bahasa teh ieu mah geus wudu wae nyarekan batur kutik kotok maneh mah iya judulnya cai suci mensucikan berarti cai nama suci ngan bibir urang anu kotor kudu bersih ku eta cai kakara disebut wudu rarai dibersihan ku 3 kalinya caina cai suci bener tuh cai suci
berarti nu kotor naon bener mata kudu haben 5 kali teh bersihon teh aya bersihna banget ku glowing lain bersihna banget ku lipstik lain bersihna banget ku sifat lain bersihna banget ku sidau lain bersihna banget mah marah mai someah darede halus budi hade basa hideung beungeutna tapi marah mai lucu geulis beungeutna haseum pamatuk rada gelo tah eta teh disebut mata holang di mana dalilna bisi bapak rek nanya dalil ya innamal buistuli utami mama karelima akhlak mutiara segala ibadah bentukna adalah akhlak matak jelema salat teu mungkin ngomongkeun batur salatna sah salatna menang pahala menang tapi nah hareupeun Allah beak apaan eta dosana ngomongkeun batur meakeun pahala eta jadi nanya ku ceramah kieu salah dari jelema da si eta geus ngomongkeun batur lengan ku cai suci mensucikan berarti cai nama suci kan lengan itu sucinya loba cocokot karena barang batur loba tunjuk-tunjuk ke batur loba nuding batur tah ku cai wudu teh ya teh kudu bersih ya mah geus wudu kieu atuh ka batur salah kieu we dijejak hudang bagong gitu parah untung salakina pinter naon mana nyebut bagong berarti sabebeting aing HS jeung bikangna beuki ngamuk naon sih nyebut bagong eta teh geus wudu Pak mata para wudu gitu mata lamun jelema wudu tapi goreng adat bebaskeun kana sumur cenah wudu di ditu ieu menerangkeun wudu teh cai suci mensucikan cai nama suci awak urang nu teu suci mah matak hayang balik dina kasucian caricing dina 5 tempat dina tempat suci dina kitab suci dina bulan suci dina tanah suci dina suci mata hadis teh kudu jadi hadas Quran teh kudu jadi ukuran gitu mata kembali kepada Idul Fitri aya nu fitri nu suci saha orok boga panon bisa nempok osok pekolotot nah atuh dia mata li Idul Fitri kembali kepada kesucian teh gambaran orang kembali kepada orok boga panon teu bisa nempok teu bisa pekolotot boga ceuli teu bisa ngadenge kagorengan boga bibir teu bisa ngomong bener boga suku teu bisa ngalengkah bener boga sirah teu boga ilmu geuning balik ka ditu teu boga naon-naon lur seperti orok teu boga naon-naon ngaguluyur we ka Allah taala abdi mah Gusti teu boga agama da agama membutuhna ge di alam dunya di akhirat mah teu butuh agama naon atuh hasil gawe tina agama ayeuna urang butuh agama teh keur ngabing-bing urang di akhirat mah geus teu butuh agama nah teu butuh da geus boga gawe ti dieu matak jalma maot lain mawa amal tapi neundeun resok bawa amal dek kumaha ngawadahanan lain mawa neundeun aya Pak Haji mawa amal neundeun budak yatim 14 kasumbang budak yatim 14 kabungahkeun budak yatim 14 kabere tah maot teh ulah anu ngaminan kade bisi isuk heueuh kade yo Pak Haji tuh make jeung amin jeung ulah mau teh paisukan ieu teh bakal nyarita basa aya Pak Haji bos beas mah yatim nu 14 kapiara yatim 14 kajajanan yatim 14 kabajuan nah ari ayeuna eueuh benernya anak-anakna nepi ka teu nuluykeun kitu teh tah neuneun ieu teh neuneun naon insyaallah odek nuluykeun besok atuh titah heula eta anak kawalat ka kolot insyaallah cenah Pak Ustad badan hanca nuluykeun hanca garapan kolot nah jika nu nitah ka ditu alah warisan ji aing mah paur ieu budak cikal ieu teh nepi ka sarakah teuing tuluykeun maot teh Pak Haji tah engke ku Allah diutus malaikat hei fulan anjeun teh sok nyaah ka yatim tuh dituluykeun ku anak-anak anjeun tuh dituluykeun ku dulur-dulur anjeun tuh dituluykeun ku bara-bara anjeun bungah teh lamun berita kitu bunga tah sawarga teh alam bunga jongjon Pak lamun amal urang aya nu nuluykeun coba lamun kieu hei fulan tuh tempo anak maneh keur silih kadek adi jeung lanceuk marebutkeun warisan tuh tempo anu lalaki keur mabok jeung keur judi online tuh tempo anu bungsu keur gableg hutang tuh tempo lanceukna keur nguseup genah tuh Pak
di dunia menang berita eta bisa munsang saraya kata tangga, di akhirat narima berita eta punten dek muntang-muntang ka saha, dek minta tulung-tulung ka saha, iwan ngelit hirup sorangan ukur ya Allah ya Allah ya Allah. Matak lamun ibunya kanu geus eueuh tuturkeun pagawean anu hadena geura stop pagawean anu goreng. Matak tong papaseaan adi lanceuk teh ngewak atuh boro-boro di akhirat di dunya ge adi lanceuk musuhan bapak teh jeung indung nu nyeri na pan bingung lamun anak keur papaseaan kolot mah bingung ka dieu anak ka ditu ibarat bapak lamun pamajikan pasea jeung mitoha da teu bingung ka dieu pamajikan ka ditu indung matak lalaki mah rata begung ngabatin teh lamun ieu bayuh-yuh galede da eta tuh bahasana loba di koncar mun aya kateungeunna teh beledag we bapak mah loba di dinding kelirnya matak bapak mah lamun kasigeng atos mah bapak nu lepat 5 menit jeung salaki mah beres coba jeung ieu boro-boro 5 menit salaki teh jeung psikologis ibu-ibu mah kajeun salah tara ngaku anger we anu salah teh salaki da eta meureun manehna maha benar muncul urang salah rumah sakeun Pak hapunten abdi lepat geus da teu mata kina wah geus we rugi tuh mah ngagugu mama teh naon maneh nyalahkeun naon kitu aduh ai nyingeurepan bebengok ieu tuh Pak Haji ge leutik awakna teh kunaon tekanan nah bapak sanggup ngalawan ibu-ibu sanggup nenggel sanggup ngawak sanggup nah teu dilakukeun lalaki mah panjang pikiran sok sieun anak jadi korban rumah tangga amuradul mun ieu matak lalaki pamimpin ngaran pamimpin mah wayahna ibu-ibu kudu dititah ngaji dititah sholawat dititah ka ustad dititah nepungan ajengan dititah ka majelis nah ngarah dibimbing eusi hatena cacak-cacak pengajian kitu keneh komo henteu coba lalaki tara ngaji osok pas ya tuh lalaki sarenya tara ngaji coba ieu bubar ngaji ge galing bibir teh keun bae da urang mah pamimpin ieu nu di pingpin matak gerak caricing dina alam kasucian kembali kepada Idul Fitri kembali ka orok tah kadua katiluna urang teh kudu maot memeh maot bisa teu maot memeh maot Pak aya nu maot boga panon osok nempok nu maot boga cilik osok ngadenge nu maot boga bibir osok ngomong nu maot boga suku osok ngalengkah ulah ngalengkah lamun memang eta salah maot atuh panon teh ulah pake popolotot maot atuh ulah pake nempok perkara anu goreng ceuli teh maot atuh tong berfungsi kana kagorengan kuring nanya ibu salaki ibu dihina amek teu oke budak ibu dihina batur amek teu oke ibu dicaci batur amek teu oke hate urang naha kana goreng babari peka dihina salaki amek dihina pemajikan amek dihina anak amek babarinya kanu kitu ngong adan subuh nah hajuk luncat ka masjid tah kunaon teh kunaon tah nah pemajikan urang dihina bapak ngamek nah anak urang dihina bapak ngamek nah indung urang dihina bapak ngamek nah salaki urang dihina ibu ngamek nah bab goreng babari asup kana hate ngong adan juk luncat molor kan ternyata urang teh awak nu hirup teh hate mah paeh keneh cirina jelema awakna hirup ya ieu hirup tapi hatena paeh ai kana kaalusan hese hirup ai kana kagorengan babari beunta sok lamun di dieu ngayakeun hampura lain fanatik demi Allah teu ngani mah informasi we ibu-ibu orang ngayakeun dangdutan dina Agustusannya urang teh udunan we 10.000 maracung kabeh kago ka 10 100 ti dieu bab naon eta dadut lol RW ibu-ibu urang ngayakeun muludan sareng santunan mudah-mudahan we ibu teh bade sasen beula saketip ku abdi ditangtoskeun 50 daganeng RW atuh RW udunan we haben
bener teh mata na urang teh hirup ngan hate nu paeh Pak da cirina jelema nu hatena hirup mah kana kaalusan peka jeung babari kana kagorengan teu ngaruh dihina teu ngaruh dipitnah teu ngaruh dituding teu ngaruh hirup hatena palebah mana hirupna geus nyahoan batur ngahina urang teh pahala si itu dibikeun ka urang dora ka urang dilebok ku si itu hirup tah hate teh ieu memparaeh wae atuh da aing arah awak hirup hate pae ai kudu mah hate hirup awak hirup banyak sodakoh kuno paeh jadi fungsina agama teh keur ngahirupan eusi hate kakara Idul Fitri kembali kepada kesucian tah ieu teh Pak Haji teh hirup hatena ngarasakeun ka yatim ngarasakeun ka miskin ngan wayahna yatim teh ayeuna mah angkat derajatna lamun dibere nu bieu ukur dibere duit luhurna 500 handapna 200 dua poe ge ludes dibere santunan nu bieu tuangeun ayeuna ge geus bareak ku indungna jeung ku akina dioloan atuh bieu deui aya naon teh duit naon deui parcel dua poe ge beak cing urang nyieun perkara nu teu pernah beak pikiran urang niron ti gubernur teh Pak Dedi Mulyadi disebut Bapak Bapak Ibu mah Udin makanya Bapak Ibu mah Udin jeung Aep itu mah Pak Dedi we makanya Bapak Aing jeung Bapak Ibu mah Udin Bapak Abdi Hada Bapak Akang saha Sahri jadi Bapak Aing Pak Dedi lain Bapak urang Bapak itu we rek bae rek lieur oge tah si Egi urang Bogor dicokot ku Pak Dedi disakolakeun ayeuna teh jadi Satpol PP di Purwakarta da dikukut ku Om Jen Bupati Purwakarta di dieu aya tentara gara sok heureuyan si Egi aya tentara sanggup teu ngaheureuyan si Egi ayeuna moal naha bapana gubernur naik pan derajatnya padahal tentara perang ke Vietnam siap perang ke Israel siap perang ke Papua siap heureuyan si Egi nah teu siap di tukangna aya gubernur naik derajat yatim ku sakitu balad kuring bupati itu tuh Bupati Majalengka Pak Eman dicabak Pak dicabak ku si Egi kan saya mah bontongor ngamok teh ngadon seuri coba lamun bupati eta dicabak ku budak ieu moal teu Satpol PP tewak oi moal teu kitu nah ku si euy teh naik derajat di tukangna aya gubernur tah simpulkeun naik derajat budak yatim kunaon ku diangkat jadi anak si Egi disakolakeun dijamin biayana disaragaman diangkat derajatna nu tah para bupati teh kudu nurutan pati si teh para bupati nurutan gubernur nyakolakeun si Egi bupati ge atuh der nyakolakeun 10 nu 10 moal dihina nu 10 moal dicaci nu 10 moal dimaki nu 10 naik derajat naha bapak angkatna bupati tinggal camat sa-Jawa Barat nurutan 5 budak yatim sakolakeun budak nu 5 moal dibuli moal dihina moal dicaci moal dimaki naha bapak angkatna camat tinggal kades des kudu kabeh tinggal kades cek kades teh urang ge eudeup nyakolak budak yatim 2 tah nu 2 teh moal dibuli moal dihina moal dilerek moal dicaci nah bapak angkat seorang kades tinggal ustad pan cek ustad teh abdi ge rek nyakolakeun budak saberiji hiji we teu naon hiji oge ieu budak moal dibuli nah bapak kata seorang ustad tinggal nana gerhana nah saberiji kuring 100 deuk 100 nah loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas atuh ngan itu teh sebuah cara ngangkat derajat budak yatim ku cara diangkat derajatna disakolakeun dididik dipasantrenkeun mau teh ibu jeung bapak itu teh naik derajat saha nu naikkeunna urang di akhirat mah itu nu naikkeun derajat
orang matak sok tak iya limaan putra-putra Pak Haji hiji 2 3 4 5 arudunan sabulan 2,5 500 1 juta 2.500 pake nyakolkeun budak 2 angkat darajatna jujur eta yatim moal dibuli saha ieu inung-inungna lain wel edak moal tak iya pengajian babari teh pengajian iya pengajian babari asli yo aya keluarga besar Bapak Aris Majelis Taklim Tanwirul Quran kieu ye sabaraha anggotana Pak 60-an oke 60 Pak heug ti ayeuna urang cetuskeun 60 orang saban ngajina teh misalkan malam Jumaah matak naon lamun saban malam Jumaah datang mawa sacangkir beas gunukeun tina 60 artinya setengah karung tina minggu dikali sabulan artinya 2 karung sabulan sakali poe Jumaah bikeun ka fakir bikeun ka miskin didinya berkahna majelis teh geus kitu acan waradul wungkul geuning bener kan dukung ku ibu-ibu bapak-bapak 60 mawa secangkir tak ibu-ibu mawa deui secangkir sabulan teh geus aya 4 karung reret aya jamaah anu miskin reret aya tetangga teu dahar bikeun demi Allah eta ngaranna barokah al barokatu huwa jadatul khair nyieun alus katempo hasilna ge jadi alus ieu mah di pengajian alus di luar barutut bener jeung da nu miskin teh bakal daek ka masjid atuh cek Pak Haji teh oi Jumaah ayeuna wayana panggil si anu teangan nu tara jumahan tah hare bosan ki wayahna ka masjid nya ge aki tara jumahan teu naon pek da amal aki ngan itu teh di masjid teh nyadiakeun keur aki aya beas 7 kilo duit 100.000 jigana satengah 12 jumahan jam 10 geus nagok na lawang masjid keun bae ngolo mah keun bae da bapak-bapak ge daek jumaahan pan korban tumpeng bareto itu pan baheula mah jumaah sok numpengnya pencit hayam pencit lauk bener budak teh maneh ulah baka barang dahar di imah engke we di masjid nah apa numpeng DKM tuh tak ieu ge korban tumpeng daek jumaahan teh keun dina ngolo mah teu nanaon cobaan ieu majelis ku cara kitu insyaallah nu miskin katulungan nu yatim kabantuan nu sangsara ge pasti bakal kabelaan moal mungkin di daerah ieu aya nu sangsara moal mungkin di daerah anu teu dahar nah lamun majelis geus mampu ngadeg sarupa kitu kuring yakin miskin beuki getol yatim beuki daek saha urang jembatanana matak cek kuring ge ngapalkeun dalil sedekah teh kudu jeung gebro ulah haben ngapalkeun gebro henteu kumaha cek semiskin mak cing teu nahat teu pengajian ya cenah teu meunang saleter-leter aca matak geus anu mah mindset pola urang berubah arek meungpeung ieu aya majelis nu kaduana era ketua majelis lega sawah urang ge apal dia mahanan sakarung nuhun Pak Haji ditanyakeun teh beas naon Ciherang lumayan pan abdi ge bunga majelis tah beas ti dieu teh moal ditereuy ku abdi deuk dijieun kas majelis di majelis abdi aya nu gering cek ketuana teh Pak Ustad aya nu udur sabaraha urang 3-an cokot tina kas 100 ribuan 300-eun nya beas 5 kiloan leugeudeut di pengajian teh nempuan nu gering ibu di ditu lain di dieu ngan ieu mah diomong-omong teh sangkan di dieu nurut ngeus anu gering tadi beres 100.000 beas 5 kilo nah ada 2 poe teh jag-jag atuh datang deui ka majelis macing teh lain udur alhamdulillah cenah Asep Ustad sehat ceuk mana teh heuh cing teh mah wayana we abdi nya cap 50 entong cenah di majelis geus mere cenah 100 heuh ieu mah cing teh keur seupaheun we nah dapang getolna ngajina ge asli yo we ulin lah kata Nabi geus teu percaya jeung majelis lagi lain alus-alus juga di dieu mah aralus urang mah luhureun balong terbuka majelis terbuka alam gitu tah deket sawah handapna balong brek melak jaer tah tiap Ramadan bu cing teh bisi teu boga deungeunna mah sok we ngarala gitu jadi napalkeun agama teh ulah ku dalil wungkul da beuteung lapar mah dicocokan dalil ngadon ongkek cocokan heula beuteungna kakara dalilan ayeuna dalil haben
lamun Pak Haji boga 800 tumak tawa hektar leuwih wayahna 50 tumak si miskin cenah ngagarap carana kumaha sok euy bibit ti urang nu magawe ti urang hasil kop keur maneh satengah keur kuring satengah lamun mah tina 50 tumak menang 5 karung Pak Haji mah cukup nyokot 2 karung keur si itu nu miara 3 karung nah Pak Haji bet 2 karung apaan 800 tumak da moal kalak-kalak atuh tina 50 tumak nyokot 2 karung tina 800 tumak artina geus ampir boga 40 karung dekahakan nu 3 karung ku si miskin 3 bulaneun pake dahar nu 2 karung ku Pak Haji anger dijual ce urang teh terlalu egois Pak terlalu sarakah Pak naon terlalu sarakana dunya loba gedong boga sawah boga tapi nah nu miskin tapi kata boga jatah tina dunya urang weh aing ngecek Pak Haji kaduh ngulem Ustad eta aing cenah ayo 2 tahun ayo urang teh amun saramah teh neteuli can nepikan bebas kana hatena bari eta setengah diumumkeun pan lamun isuk Pak Haji teh kitu kumaha cek itu naon cenanya Pak Haji teh neurak-neurak didongengan ku ustadna tuh matak wayahna ti mimiti isuk Pak Haji gunukeun miskin aya sabriji 5 dikali 50 250 tumak 250 tumak cenah melakan pare tah menang 5 karung bikeun 3 karung cokot ku urang 2 karung 2 dikali 5 10 karung keur urang 3 karung nu miskin katulungan deuk naon deui dunya geus kolot deuk naon deui dahar eukeur make eukeur bo imah geus alus mobil geus boga sawah geus lega tinggal merhatikeun ka itu tong sarakah-sarakah teuing jiah hirup teh cinta menang sabaraha Pak Haji tina 3 bulan oh alhamdulillah kengeng 50 karung nah cinta merengan sakarung eta cek anak-anakna eta mah cenah menta kasar lain menta kasar bongan Pak Haji tadi ngomong ka Pak Ustadna nama asa ka anak tadi ngawangkong diri itu hampura we cenah Pak Haji mah da lamun ustadana keur di Lembang Pak Haji mah ditang cenah nah atuh betetang-tetangan asa ka anak tah lamun asa ka anak wajar lamun anak barang peta ka kolor kadar eta ieu budak-budakna teu rido maneh mah anak tere kanuhun Pak Haji sakarung ge tapi ai bibitna mah ciherang atuh jeung bibitna atuh lah nyawa baik ke sarwa sama budak boga yatim genep 10 abdi mah tanpa ngagunakeun dana pemerintah hoream asli hoream deuk dibere ti pemerintah mung meunang oge tinu kieu sok dibagikeun deui Pak teh dibawa ka imah urang hoream nah di dieu loba yatim bikeun kadinya teu kudu bikin ka urang abdi ditu boga yatim genep 10 dipesantrenkeun disakolahkeun oh ayeuna teh pinter keneh budak daripada urang budak mah geus apal kitab kuning urang mah kitab bodas kitu hanca tidak di nu di Garut nu di Tasik budak teh alhamdulillah ieu teh bujang tapi loba anak matak paingan awewe teh malah lunur dan nempo anakna nya alhamdulillah tah yatim genep 10 disakolahkeun atuh ti mana tuangna eta budak yatim abdi teh meuli tanah 260 tumak di sawahan kieu tah di sawahan 260 tumak teh ngahasilkeun 15 karung bikeun we tah cing teh wayahna 3 bulan kudu beres ku 15 karung alhamdulillah budak yatim teh tuang matak abdi teu kudu main proposal da melah tah matak urang ngomong kieu teh ngabibitaan ka Pak Haji urang wae nu boga tanah saeutik bisa nah Pak Haji lega teu bisa-bisa Pak Haji kuat keneh bisi geus teu kuat tangga teh Pak Haji teh panu beunghar teh lain saurang di ditu nya di ditu loba gabungkeun da moal aya nu miskin moal aya nu musafir moal aya yatim teu kasaka moal demi Allah Pak ngajawab aro'aita ladzi yukadibu bidin fadzalika ladzi yad'u yatim wala yakhudu ala ta'amil heuh ngajawab ayat eta lain haban mah dibaraca ari yatim diantepis gini atuh weureuh hirup teh matak tong cek agama tong nyebut munafik kabatur da urang ge sok munafik aya nu munafik cirina bohong ari urang nu dibaca ayat eta aya kanyataan nya nu munafik teh saha da urang ngeusan jam 10 balik jeung lapar jeung naon nuhun Pak Haji alah sajam deui cenah duk dipotong cenah bayaranana cenah cek si eta tah cek si eta
Nah hayang nepi ka jam sabaraha Kang? Oh, hayang nepi ka jam 11. Cek agama yang tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna. Hayang nepi ka jam 11 Pak. Urang mah entong ngahalangan niat batur. Hayang nepi ka jam 11. Sok Kang nagog di dinya nepi ka 11. Urang mah urang baralin. Keun antep tong dihalangan, antep nepi ka jam 11. Tah nu cara mana lamak eta. Kumaha amplopna ditambahan ku Pak Haji double anak ting anu rek merek itu loba dongeng. Nah ari akang teu merek loba ngadongeng akang mangas moal meunang ngalawan ustad mah beuki peuting beuki cerdas urang mah tuh. Pokona mah doakeun ku ibu bapak sadayana Pak Haji teh sing sehat lahir batin dunya akhirat. Dengekeun dia keur para putra-putruna nya sing saroleh tung solihah. Ulah pasea marebutkeun warisan kolot. Mun bisa mah tuturkeun hancagarapan kolot. Kolot teh geus kolot bak moal aya tuluy-tuluyan di alam dunya hiji waktu bakal tepung jeung alam panungtungan maot ngaranna mun teu dituluykeun amal ibadahna deuk kusaha lamun lain ku anak-anakna kahartos kahartos ulah papaseaan ulah kuntreng jeung bahkan nu ngaran anak-anak teh kudu bisa silih perhatikeun itu lanceuk urang euy can boga imah nu tiluan teh dereg kudunan panggieunkeun imah adik urang euy can boga imah tiluan diurut anggapnya sebagai arisan ulah aya kabatur nyumbang aya dulur sorangan diantep ngewak kitu ketat. Nah haji anu kasinirahan tayeu teh papatah saha papatah Pak Haji lain papatahna nagerahana da kolot mah hayangna kitu runtut raut sauyunan kacaya jadi saleuwi karena jadi anak-anak tara pasea kolot mah bahagia jeung bunga tapi lamun anak pasalia paham gurger jujur kolot isuge jug setruk nah mikiran nasib hartos sok ayeuna mah jadikeun pangajian teh sasenok beas bawa ka masjid teuneun di jero masjid tiap sebulan sekali bagikeun barokah keluar masjid nu kaduana anu loba tanah anu loba sawah ulem miskin cenah nyawah bikeun kurang menang 5 karung cokot kurang 2 karung bikeun 3 karung gede Pak gede kene urang 2 karung dikali 800 tumak ari itu 3 karung dikali 50 tumak anger urang kene nu gede anger sarakah kene hirup teh nu dipake jeung nu dibikeun teh kadang-kadang mahal kene nu dipake nu didahar jeung nu dibikeun teh kadang-kadang mahal kene nu di dahar sedangkan Allah mah mikanya ahna jelema teh tempo Sayyidina Ali nalika deuk Idul tuh jadi panjang deui aing mah nalika Sayyidina Ali isuk deuk Idul Fitri Sayyidina Ali nyieun katuangan kadaharan maka keur takbiran Sayyidina Ali keluar nah hadeup keluar hei rakyat hei anu miskin hei budak yatim anjeun baroga dahareun henteu juk init ka indungna Hasan jeung Husein brong di barawa eta dahareun kusaha ku fakir miskin isukna Sayyidina Ali ngagegelan roti basi miskin datang ka Ali nyegruk nyuh ceurik kunaon anjeun ceurik Ali ai kadaharan alus dibikeun ka kami sedeukeun Hasan jeung Husein ngadaharan roti basi nah ari anjeun melaan beuteung kami ari anjeun teu dibelaan beuteung anjeun aya teu Islam poe anu kitu aya teu Islam poe anu kitu tah zaman bareto mah paingan Islam babari neurakna naon ngabungahkeun batur tanpa ngabungahkeun diri mahal keur batur murah keur diri aya ayeuna sing sabar sing kuat cek eta ustad sing sabar ibu sing kuat aya mantok mawa Fortuner eta ustad teh euy teu neurak-neurak atuh bro si bapak eta aya karek ngomong sing kuat jeung sing sabar mah enteng teuing manehna mah aja kuat mobil boga sawah lega dahar tinggal nyokot duit tinggal menta bener dek kuat kumaha coba rakyat leutik sawah teu gablog duit teu boga sangu eueuh barang dahar pucuk sampe sing kuat sing sabar asa teu maen sing kuat sing sabar teh matak lain teu meunang ustad boga mobil pek ngan meureun ngan kudu era lamun mobil mahal ai barang beret teu pati mahal ibarat ibu ge kudu era ari tiung mahal baju mahal ai sedekah 5.000 perak Pak Bu sing sarehat sadayana panjang yuswa sadayana utama Pak Ustad Pak Kiai Pak Jengan nu aya di tempat ieu sing panjang yuswa leungit Ustad hiji taraweh moal tulus matak ibu teu kudu ketergantungan ka Pak Ustad ka Pak Kiai nu deukeut lain kanu jauh malahan kuring mah meka hayang pengajian kieu loba teh lain ukur ayana gerhana tapi pengajian loba kieu teh ustad nu deukeut ge kudu loba nu leuwih seukeut omonganna lain nu jauh
tapi nu seukeut adalah ustad-ustad nu deukeut, maka hargaan mah kanu deukeut. Tah lamun Pak Haji ngahargaan urang mere biasa karung, kanu deukeut kudu 2 karung. Sakitu nu kabihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar sihampurana paralun anu kasuhun meninggal di pamrih billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.